Bismillahirrahmanirrahim. Satu acan ngaos kana ieu kitab Biusul Fiqhiyah. Hayu sasarengan ngadoa supaya orang ngaosna digampangkeun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: Ma huwal Islam? Ma naon? Huwa ari itu ma al-Islamu eta Islam. Al-Islamu ari namina Islam. Huwa ari itu Islam. Ad-dinu eta agama. Alladzi anu jaa bi dibawa hi itu agama sa ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu mugi maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kanjeng Nabi wa alihi sareng ka keluargana Kanjeng Nabi wa sallama sareng mugi maparinan keselamatan li sa'adatil basyari pikeun ngabahagiakeun umat manusia fi ma'asyihim di dunia dihim jeung di akhirat. Janten ari namina Islam teh nyaeta agama anu dibawa ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo ngabahagiakeun umat manusia di dunia jeung di akhirat. Pami bahasa Indonesia nama kieu. Apa itu Islam? Islam itu adalah agama yang dibawa oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Saterasna nyaeta pami ditinggal dinu bahasa ari agama Islam teh nyaeta bentukna teh dina masdar dina wajan af'ala atanapi aslama. Tas yuk urang tasrifkeun heula. Aslama yuslimu islaman wa muslaman fahuwa muslimun wa dzaka muslamun aslim la tuslim muslamun anu mana hartosna teh seueur tiasa damai atanapi perdamaian, tiasa taat, tiasa berserah diri, tiasa keselamatan. Pami ayeuna misalna nya taat. Naon ari agama Islam teh taat? Maksudna teh nyaeta urang selaku umat manusia, selaku muslim kedah ngalaksanakeun naon wae anu diparentahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sareng ngajauhan naon wae anu dilarang ku Gusti Allah jeung nyeueurkeun pasunatan anu atos dicontohan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pami ayeuna dihartosan ku berserah diri. Maksudna nyaeta urang teh kedah emut heula nya. Urang hirup di dunia ieu teh mung sementara. Kehidupan anu aslina mah nyaeta di akhirat. Nah, urang teh kudu inget ka Gusti Allah, serahkeun segala urusan urang teh ka Gusti Allah. Nya ngadoa gitu. Tapi ingat, selain urang ayeuna berserah diri, urang oge kudu berusaha. Ya, bukan berarti ayeuna urang teh berserah diri teh geus we kumaha Gusti Allah we. Cicing we hungkulnya tah sanes kitu, tapi
urang berserah diri ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala teh nyaeta urang sering ngadoa, tapi urang oge kudu jeung usahana kitu nya. Agama Islam ieu eta teh agama para nabi. Dinu Al-Qur'an seueur contona dina surat Yunus ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hartosna teh jeung Nabi Musa nyarios, hei kaumku, atanapi wahai kaumku, lamun ayeuna anjeun beriman ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anjeun kudu bertawakal ka Gusti Allah. Lamun ayeuna emang anjeun teh bener-bener jalmi-jalmi muslim atanapi jalmi anu berserah diri. Bahasa Indonesia nama kieu. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim atanapi berserah diri. Selain eta oge aya dinu hadis diterangkeunnya bahwa menegaskan Nabi Muhammad SAW teh menegaskan agama para nabi itu sama. Anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kumargi kitu urang ayeuna selaku jalmi muslim, jalmi anu beragama Islam, urang teh kudu bersyukur kusabab naon? Kusabab agama anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala teh nyaeta agama Islam anu diterangkeun dina surat Al-Imran ayat 18 nyaeta a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Tah dina ayeuna mah mung sakitu heula we nya. Mudah-mudahan saatos urang ayeuna terang pengertian Islam ieu, urang teh sing leresnya ngalaksanakeun naon wae anu diparentahkeun ku Gusti Allah jeung ngajauhan naon wae anu dilarang ku Gusti Allah jeung nyeueurkeun naon wae anu janten pasunatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng kadenya dina ayeuna urang sapopoe urang teh ulah nepikeun nya teu kenging duwikeun ka ninggalkeun salat 5 waktu jeung urang oge kudu emut ka Gusti Allah ya. Wallahu a'lam bishawab.